Nih, Akang Eka Gunung Helanya. Mantuan Kang Ipan, ngalaan gesik. Emangnya apa kena nahon kan? Mak kudu delahan segala. Gilaan. Ngala. Maksudnya ngalaan teh ngala, lain laan. Oh ngalah, sugan telaan. Heeh. Akang jeung Kang Ipan, ngalaan gesik. Jadi kesenger diala ku Akang jeung Kang Ipan gitu. Nah, aku akan dengar Ipan. Pan bisa maku pacu kan? Ya heeh ku pacul atuh Iroh ngalaan gesik mah. Manya ku Akang jeung Kang Ipan. Nah tadi cekakang ku akan jeung Kang Ipan ngalana. Liur Ya, ieu. maksudnya ku pacul gitu. Aku akan dipacu, Kang Ipan, diasupkeun kana karung gitu. Oh, jadi akang nu macuna, Kang Ipan diasupkeun kana karung gitu. Musikna Iro, karena karung teh mah lain si Kang Ipan. Atuh. Ya, bisi we atuh salah ngasupkeun.